masyarakat. Ayo we tikurkeun tong loba ngomong. Batur mami we membuat teh ulin ka jalan anyar ieu kan ngajak mapai susukan. Ye, ulin ka kota mah hamur duit, mending ulin ka sawah tingali hejo ngemplok pika betah. Urang ngalah eceng atawa ge niatkeun jadi boga deungeunna pupuh deui. Ah, enjug we mah bisa mahal waream. Hayu maneh teh. Usum kieu mah ieu kudu ngalobakeun ngadahar anu hejo-hejoan meh teu ku corona. Maku corona ngan ngising rambai balik jenis. Alus sakitu ge balik jenis, berarti teu rugi balik jenis mah. Karek bere hujan semua poe ge geus gararing ieu sawah teh. Kamananya mendekan saya teh. Tah ieu cigana masa aralus teh ecengna tuh, kitu tingali. Eceng keur merejeun hadeh sok aja turun. Ah, nih mama aing ngahoroream jeung jarblog deui. Heeh nya jeblok ngaran-ngaran ge ke sawah atuh sosok lol kukulut teh sesuk. Nah. Tah, geuning ieu eceng hararade tah. Sok alaan. Siga si Kijah eta teh totongengan kitu ya kieu Kijah. Keur naon maneh teh waya kieu geus totongengan di sawah. Nyi Haji. Ieu keur nguner eceng jeung genyer, eceng nama eueuh tinggal mangikokoakna genyer we ieu lumayan atuh. Tambah teuing meuli deungeunna ka warung. Pagawean teh ngopian we genjer we kumaha ketel pabelit dina ti koro. Masak we genjer teh. Atuh lumayan we Haji, tambah teuing sagala meuli ti warung. Cek dokter ge usum kieu mah kudu ngalobakeun ngadahar anu hejo-hejoan meh teu ku corona. Ari Nyi Haji tos di mana atuh meni menung di payung. Eta geus ngontrol sawah maklum ari jelema kaya mah lega sawah apana teu cukup ku sapoe ningali sawah teh. Ayeuna bagian ngontrol ka mana atuh? Kamari geus di Lembang. Ayeuna kapongporan teh ieu teh encan kabeh katingalikeunana teh. Nya sok atuh Haji lajeng kaburu panas poe engke mah. Heeh hayu atuh ija ah. Sok mangga Nyi Haji. Panas kanu beungeut hideung ka sawah teh. Ah sawios Haji da abi mah tos hideung ti dituna. Sok sal mana ningali maneh geus menang sakumaha. Kayak teh pan maneh mah. Nah ari nu beunghar nya sal nyarita teh padu engap gue meni rarangu teh ya. Matak ti heula mama ngadenge maneh hayang ka si Nadin. Hate teh hariwang mama sieun dihinakeun ku nu beunghar maneh teh. Ah, da mah cinta mah teu memandang harta, Manang naon atuh? mandang rupa. Heuh da manang rupa maneh mah goreng patut maneh mah tuh panangeunana. Mama ka budak teh kadua ngadukung kadun ngale teh. Geus sayu asa kieu ge loba. Kan aya jang sakalian ngagoreng mah. Hayu. Arara teuli disuku teu lila-lila masa. Ieu cuaca meni panas kieu. Kabun teu melangkat sawah mah teu hayang jigig ka sawah. Ngandalkeun anu digawe. Sok tara bale. Hei boy, kebenaran panggil di dieu. Isuk aya gawe eueuh. Naon Baji? Eta pangagasrokeun anu di Lembang. Oh siap Baji. Omat isuknya. Mah kabeh ka ditu ka Teu Baji nya. Omat. Boya kieu geus ngagibah. Ah ieu mah ya cerita seru ieu. Urang bejakeun ka Haji Romlah. Meh parasia anu ini cararewet deh. Di mana maneh boy? Eta geus menerkeun cai sa, tapi sukana teh saraat. Hayang babari mah menerkeun cai atuh. Menerkeun naon? Eta kulung. Kulung naon gitu? Kulung awewe meh ngeunaheun. Iya mah. Paling hore wae maneh mah. Sarua maneh mah ngeres otak teh. Hayu mangga sanyat. Sakieu oge cukup loba. Tadi kan cenah mah. Jing-jing mentong dipake di blog. Hayu.
Ya mohonnya Haji Romlah lendek merejok yang agak serok gitu. Assalamualaikum Baje. Kan boy sama Haji. Cicing ya mau ngerti berapa orang soalnya keluar mah Haji nanti. Maji. Ya, Maji. Iya cek si Aboy. Kau Nadin, gerowokan wae. Non boy, Mana sawan udah gasrok teh. eta anu di Lembang nu deket perumahan. Sekalian we pangeangankeun eta anu tukang rambet. Daikeun teh si Kijah. Mulaikeun ya Mah Haji. Nah, nu kunaon? Sabarna mah di tara kang lagi bahas teh. Ieu mah curhat teh ka Bu Haji. Sok curhat naon boy? Eta dia bahasa menerkeun saya teh ka pongkorang. Heeh. Eta mah iga ngomongkeun Bu Haji. Nah ngomongkeun naon atuh si Kijah teh ka maneh teh boy? Majarkeun si Faisal mau dibikin kan beunghar nah. Sieun dihinakeun. Nah emang nak anu beunghar ka saha? Kana Din. Emang Nadin bobogohan kan Faisal? Teuy, teu Maji teu bobogohan. Nah, atuh si Kijah teh sok ka mana wae ngomong teh. Hayu urang aturkeun ka si Kijah. Sok ka mana wae ngomong teh. Sok we masalah eta mah teh urusan abi mah eta bakal we yang kasawahna. Ke omah tanganturkeun abinya ka ditu ka si Kijah. Ya sok we Bu Haji. Keur atuh muan. Boy, tiba jakun. Udah si bos. Baik. Resep. Hayu boy atuh. Ke omatnya engke anteur heuh ka imah si Kijah. Abi. Angkat lah. Mangga sok. Meni asa ngarohea pieu si Kijah eta omonganana. Cicing Nadin di dieu. Mama hedek nyusul si Kijah ka imahna. Ma, mau disendal. Moal bae. Maji. Cicing, masalah harga diri ieu mah. Cicing. Maji kata cara rangkul kieu salari eueuh gawe teh. Korek kuping can aya nganteuran deui. Padahal mah aya nu nitah-nitah ngarame tatu sal keur kieu teh. Kembali atuh mah hitung-hitung istirahat. Istirahat gak ditinyakel duit mah dalieur sal. Dan naon gak enem kudu sagala ku duit atuh. Ya, Kijah. Naon nya Haji? Lain maneh teh caritaan teh kos lain kolot wae, sok ka mana wae we ngomong teh. Kayak heula. Carita naon sacara pugu-pugu datang-datang di ngacaprak. Itu si boy bebeja geuningan manjarkeun teh cenah si Faisal mau diberekeun kanu jelema beunghar jeung pedit deui. Naon eta teh? Teh pisan-pisan ya. Jadi teh rumah ngomongkeun naon abi mah nya soalnya. Dan teu ngomong nanaon. Kasih boy terus santu ngomong naon. Di mana teuing bangsat ngaku na boga naon si Kisal hayang ka Nadin teh. Boga naon aing ngomongkeun pangaboga da mah nya soalnya jolodog nagog tuh kanang hayam aya. Piraku Nadin adek di paraban teh kotok keulaanan. Ti kotok ge nya Haji, hari sadreuk mah jadi duit. Kudu ngarumasakeun maneh Kijah, maneh teh jelema teu gablek, ucapan teh sok ka mana wae. Meni kukeukeuh teh jadi teu rumah teh. Sugan kudu dipara Faisal jelema kieu mah tuman. Teh nyahoan aing anak buah Kidi meureunna sok. Hayang kumaha hayang jago. Geus mah istighfar erak batur. Tuman, abong kana jelema beunghar kanu sangsara teh samanahna wae. Sok ka dieu hayang Tingali Nadin, dengan si Kijah men kauratan kitu, tapi na keheulaan urang kudu mundur mah. Kijah, nah da aing oge boga jurus Cimande. Sok ka dieu. sok nah teuing rek Cimande rek cincang keling ge moal burung di lawangan. Sok aing mah dawani. Astagfirullah, ieu kolot teh bisa diamankeun ha. Cicing sah, mam sok. Sok Nadin cekelah. Mana di sikul teh jigna teh nya. Eta buah Haji babali. Iya geuningan teh kitu kudu. Koplok ieu bau umuy keron. Buka dieu. Hayu Nadin. Kitu we sal. Ngawarah nu beunghar mah teu kudu ku kasar. Ibekok ge mang pelit itu heuh. Itu aing teh atuh mah. Geus satu erak batu da geus balik. Ayo, we ayeuna mah. Bekok tah Haji.